Aduh, rambut geus dipolka, mending geus kaos kieu geus mulai senang pokona mah. Bagian dengan pekerjaan pembehanan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pergi naon tadi ya? Nah, bade ngelawar pada malang ieu teh, lamun biasa mah kitu. Oh, nya mangga. Atiasana damel naon? Ya, di bumi nama alhamdulillah sare bae gitu. Nya atiasana naon nyarek naon ka dieu oge? Jadi kumaha teu ditarima morenan ieu. Biasa nyuci piring. Biasa. Biasa koki. Eta oge teu biasa, Bu. Yang geus was keluar. Terjadi. Itu tiasana naon mah rek ngabangkrutkeun. Eta rek kumaha? Yes, keluar bae. Aduh. Rade bagaimana geus saget mun asa banget hayang banget nyaan, suga teu bakal ditarima. Eta nanti ditarima, tapi yang geus kajian lah doakeun bae penontonnya supaya orang sukses bisa digawe. Gitu bener tuh. Oi. Ah, iya ya, bawa-bawa nama toko gede. Ya lumayan bener, sugan bae ditarima. Ya doakeun bae nya penontonnya orang. Rek asup gitu. Ada, no, Islami. Mau nangan tadi tuh, nangan bae mau jadi dia benok mah. Bayar ente, ada. Oh no. Kami nangan mama, tuwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badaya naon? Iya, bade ngelamar pada melan, masih ngabutuhkeun keneh henteu. Ayeuna nama sepi terus udah melatos loba terus aya duaan. Wayahna Jadi itu diterima. ya wayahna. Gagal deh. Aduh, nya gak? Jaban kiwari mah arese jangan pagawean teh nya. Hubungnya palingan bae. Aing mah teu ditarima-tarima ge pakeana. Aduh, randalan kieu. Kayak gitu dewek kursi tarima. Nah, nya alhamdulillah. Acan. Acan. Bang, di ngadenge-denge hawar beja mah. Bang ing teker deket aja gayu so. Nya. Nya aya deket mah deket nya. Anda geusna geus dua ka Bogor. Kumaha? Yang geus menyerah bae urang geus. Gandeng dah ngomong teuing ieu ala ibu-ibu ngomongkeun bae. Maaf dulu. Ayeuna urang balik tedekan di sore kieu ya. Waktu menyukudukan pukul sakieu deuk kumaha balik teh kumaha dangan gawe dedekan di deui we kieu mah. Amburnya Ya heuh, yang balik bae urang.
Aduh, euy. Jangan pagawean maneh harese ayeuna mah euy. Nungguan panen di kebon deui teh nyaho irah-irahana. Ke aing neangan babaturannya sugan aya pagaweanna. Aduh, kayak padian. Hirup keneh henteu nya. Padian. 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 Aduh, enak sih ajal ngeganggu aing beker saret. Teu benang aing capek tas gawe. Ya ampura atuh padian geus ngahudangkeun teh. Padian, kami yang ngilu gawe euy. Pan padian teh geus gawe di pabrik le. Aya pagawean eueuh. Kela gampang masalah pegawaian mah heuh. Eta matana ditutupan sabeulah teh. Tuh padian mata kami hidung kieu teh gesang. Eta kunaha sih matana hidung kitu? Ditenggel ku jelema heuh. Geus aya mending hayu kasih cobing. Urang serang anu nenggel maneh teh saha jelema teh. Ih, kalem yo malah ditenggalan ku jelema. Dikian cocoro. Saya yakin gawe jeung aing. Yakin lu dawuh deui pagawean euy kami. Yakin moal nyesel. Yakin nu penting mah halal urang. Oh nya. Halal. Saya yakin gawe jeung aing. Yakin. Nah geus ya, pakai baju nah heuh. Ih, lain di dinya, di hulu. Ah, Padian, anu gawe di pabrik atuh make baju di hulu yuk. cek saha gawe di pabrik. Ngalah keusik. Hayu, mobil geus ngantri nungguan. Aduh, pamagat mani jarang teng kitu reka mana? Nuhun, kecuali Om Ius. Sabar, untung awewe, lemon awewe mau kayak pejet. Ai golongan ciwe-ciwe sih badai kamarana. Ye, golongan pamagat mah gini tuh hoyong we apal nanaon teh. Nuhun bari nage nya kumaha urang we, nya. Tuh, ditanya-tanya, ai awewe nama tengaran naon pedal nama. Nya Om, teu beunang urang mah geus garanteng kieu. Lain, nyaho urang teh teu beunang tas ngalamar gawe. Tah, dengekeun. Ngalamar we gawe, ngalamar awewe na iraha. Tos ayu ate, tos teu parenting da ieu mah. Yuk. Teh, bade ka mana bapak we teh nu lunyung we teh aya ujungna kana teh. Nya Yus bade ka mana ieu? Lah, nya bade TikTokan.
Lalajo. Lalajo, marah duit ente. Ente. Tadi itu balik. Aduh. Usir lebay. Tebenang kereng adalah organ. Dek naha. Ulah bunuh diri. Gesareupna ieu na. Ulah larang. Larang. Ku sendiri berteman sepi tak mengenal cinta. Kini dirimu datang padaku, berikan perhatian dan kasih sayang.